sarangannya kalau mah mengalihkan lauk tuh jeung awe nawe jeung itana tutur alet besar mengalihkan lagi ayo ulang-ulang tuh sarangan itu ke baturan udah apa tutur itu kumaha carana yang boga pamajikan yang terbatur hirup malah lebak lamunan lebak ngahulang kan da keur naon cicing di dieu kurang serangan kunaon ngalamun ningalikeun lauk ngaleut eta jeung batur. Oh itu lauk. Ayo urang teh ulang-ulang serangan itu batur kunaon atuh mangga cing pugu cing sok ieu sok kumaha lamunna di dieu harunya nya masalahna lah yang boga pamajikan dari nama kaluman hidup serangan geus lila kumaha carana solusina geus ohang yang boga di pamajikan teh. Atuh mah anu kitu pati pikiran gampang kurang kitu mah atuh masalah cetek. Komo di zaman ayeuna mah atuh kudu riweuh di pikiran atuh deuleuh urang yang boga pamajikan wae mah nya ada teu meunang wae ngan da teu neangan teu meunang wae teu meunang semanggi di mana nu ayanya loba kok babalatak atuh pandangan penuh kira nah yang nu kumaha atuh cager yang bener kumaha teh solusinya teh solusinya teh kumaha sih misalkan yang boga pamajikan teh bener nih teh gampang nu kitu mah kumaha tah jadi hayang sacepatna atau kumaha mang teh hayang nu jitu atau anu hayang lila soalna ieu mah nya ari yang pelitip api ieu mah nya kemudian hayang anu tereh gampang hayang nu lila nya kana indah ge lila mang can boga wae pamajikan lila geus lila yang tereh mun eta yang tereh hayang cepet pisan ada kaluman lah geus kaluman hirup teh nya ba gara-gara teu ujung wae melang di imah uan aduh aing karunya euy gampang manglah tenangkeun kurang itu baru solusina ieu we mangga teh nya nunggu kaalaman ku abi ieu mah nya nunggu kaalaman ku abi lamun eta oge lamun mang setuju gitu arek setuju dilaksanakeun lamun arek kan arek dilaksanakeun sok bener hanas kurang teh diomongkeun rahasiana gar teh dilaksanakeun arek dilaksanakeun penting mah yang nya anu lah hayang paten paten gampang asal laksanakeun we nya cara soalna mahal mang euy insyaallah ilmu ieu teh mahal insyaallah dilaksanakeun bade kan itu kudu mere amplop ka urang keun bae lah da teh boga amplop lagi oh komo kitu mah tuh lah gampang banget syarat-syarat dengan aya syaratna ieu teh nya ieu we mang hayang anu paten mah mun hayang nupat pokoknya mah urang mah dijamin teu fungsi popoean mah sayang kayak gitu 2 jam 3 jam eta awewe bisa langsung tah gitu yang telah sok naon syaratna tah nuturkeun ka mang jadi maksudna tah yang dituturkeun atau yang diberi ku awewe mang kumaha gitu sing sok hayangna ya masing kumpul lah da kudu buku ai dibeberik mah embung anjing bisa sangga banget saat dibeberik yang teu bener anu eta yang teu saekeun kegiatan ka urang gampang lah nyaeun ka urang kieu mang solusi dia bagi matulangnya ya dibeda saran anu pengalaman abi anu kitu mah kieu tah emang boga duit sabaraha ayeuna aya we keur syarat mah aya keur mawa syaratna mawa aya kieu mang hiji meureunan aya syaratna ieu teh sok syaratna lah kajeun nek dibeli arek insyaallah hiji meuli hayam hideung aya yang hideung mah kungsi meuli boga sok kan kudu nu sakilo pas euy kilo itu paling lebih karena kajian tek ke hulu nanya ngarah itu bisa gitu kudu pas kilo bahkan eta mah jadi kumahanya daging lahu udah minum sekilo kan tapi ayam lagi kudu hirup dalam ayeuna dagingna sakilo ye urang kasamahan dulu mah jadi tambahan sok aya siapa insyaallah aya kene ngeucu gitu Pak ayahnya aya tah jeung naon deui tah kan jeung baskom aya baskom ge ukuran lah kana 3 sentian lah Bang lebarna teh lebarna aya kana 3 sentian aya baskom sadiakeun teh nya aya tah kieu mang carana teh ieu teh dilakukeun arek insyaallah lakukeun ya lakukeun da
Hayang orang butuh gitu. Nah si hayam Heeh. unggal isuk-isuk ya nya. Heeh. Tipe ting mah biasa kakanangkeun si hayam teh. Kurungan ku carangka lah. Heeh. Ari tipe ting mah. Heeh. Ngan geus ek isuk-isuk jam 3. Kan hayam sok gorongok. Heeh. Kencarkeun. Heeh. Tuna di dinya. Si hayam teh. Dina baskom heueuh. Oh. Dan di baskom. Nah, Nang saminggu eta teh syaratna teman. Jadi unggal peuting unggal isu-isu. isuk-isuk teh jarak saminggu teh terus kitu. Oh, ada kana baskom. Kurungan ti peuting mah Heeh. deuneun kana baskom jam 3 Janari. Heeh. Kada perhatikeun ya bisi poho. Heeh. Jam 3 Janari tuna di dinya. Nang saminggu. Jadi syaratna teh di ulah nyaduk di luar eta teh si hayam teh mah. Jadi ulah kana taneuh lah gitu tah. Udah kana baskom nyaduk nanti. Sina di dinya eta gitu. Nah, sina di dinya kumpulkeun pokokna mah ulah cek taneuh lah syaratna teh eta. Rada gampang-gampang susah sih ya teh mah. Sok lah. Ngan tapi manjur. Insyaallah. Dijamin pokokna teu manjur balik dewe ka dieu. Ya kitu nya. Tuna na baskom. Nang saminggu kira-kira geus loba eta. Taina. Taina. Tah si Mang ayeuna aya nu tujuh. Aya. Tah kieu Mang. Pokona mah tong lila-lila di hayang baju mah nya. Praktekeun isuk. Heeh. Insyaallah. Gitu. Tah si eta hayam teh. Si eta baskom. Heeh. Hayamna mah teu na kurung. Heeh. Tong dipencit kurang ge. Heeh. Jangke kawin. Heeh. Jangke kawin. Isuk-isuk mangan yang ka ditu awewe. Heeh. Tah si eta baskom bawa ku Mang Ka wewe. Terus ari awena kumaha teh janggut henteu itu teh. nyata aya teh daekeun wae itu teh. Teu daekeun wae. Mata eta nu ge urang teh teh. Terus sok mata beres solusi teh. mata kieu cek urang ge geus ayeuna mah isuk eta baskom bawa. Geus nya teh geus saminggu nya prakeun ge teh. Kacang bawa ka eta awewe. Si baskom teh. Mumpung can telat. Heeh. Soalna ieu awewe geus kaburu ku batur ieu. Eta urang teh helaan. Si eta baskom lamun nunggu pinuh tadi. Heeh. Bawa ka ditu ganca isuk-isuk keneh Nah, geus subuh lah heeh. subuh bawa ka ditu terus kitu Mang nya kan keketrok Mang teh keketrok ka imana ka iwa wewe imah wewe teh in ka kanang hayam keketrok lagi keluar nanti nya Heeh. ajak ngobrol heula Heeh. minimal lah 3 kata ulah kurang tuh kajian leuwih mah Aja dulu. ulah leuwih mah tah geus diajak ngobrol kan ngobrol jeung Mang Heeh. si eta we teh tah geus ngobrol Mang teh jeung awewe heuh Heeh. geus ngobrol ketika manehna seuri Mang Heeh. eta si tadi ieu urang nerapkeun ilmu Oh. berarti urang teh Sori heula berarti nya. udah sina seuri ulah baeud tah di dieu urang kesempatan nerapkeun ilmu teh Mang Heeh. kumaha geus kitu geus seuri kan anu tadi dibawa salah teh cek urang Heeh, nu baskom teh. heeh dibawa sih bawa Teh hayam. tah lalang pun rasutna Mang Oh, Gitu. gitu. Eta teh benar bakal daekeun, bakal yakin manjur eta teh. yakin Balik sana suka ngidengekeun suka teh cager papatah teh. Ai kitu mah kalah sieunan urang awewe kalah keheuleun ka urang teh. Anas di Bandungan teh tadi suka teh bener aing ah. Ah, teu balik kok hang mah aing. Mamatahan teh.